meresep asana ieu meresep ya. Sholawat nariyah Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman nasyina Muhammadin tanhallu bihil uqabratan fariyul sampai selesai. Ya tambah kurang resep cenah ya bayang munjiat sholli sholatan kamilatan tunjina bil ahwali wal afat wa taqdilana. Tambah kurang resep cenah. Saat Ibrahim baik Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallam kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Eta ge kurang istighatsah gisni sariyam billatillah. Eta ge sarua shalawat mukhtar bel ali al-abtar wa ashabil kurang eta ge nu pendek we Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam eta ge kurang iso ka beuki gering sama tuh itu kitu mah gering ya ge awak ieu teu geunah itu teu eta mah gering para raid cek na teh ieu ge awak urang dibere sholawat nu mana bae teu beuki gering sia kadeuleu ieu gering mah nunduta asalnya nunudan eta gering nu geus itu kan teu beukieun dahar teh teu beukieun dahar babari awak urang dibere dahar naon bage para raid nginum naon bage para raid gering dibere awewe nu geulis ge atuh teu daya teu upaya gering parah tah mah arah tah mah geus eueuh harapan hirup tah mah geus itu yang naon boga duit ge atuh geus ka awewe geus teu daya teu upaya dongkrak antikna geus teu fungsi geus sanajan make jas make naon ge percuma sia nyileu ka dieu heran atuh biasa bae sih masing-masing bae Igeyeru dibere sholawat ye pahit sholawat itu pahit komo Quran mah pahit ketir tama eta berarti gering kudu diimpus sarua pengurusan jasad jeung pengurusan ruh ieu urang ieu kuarikeun geus sian roh ngaranna ieu jasad mah geus diwudukan geus bubur geus kopi malah mah tuluy di luar mau bari ngarokok jasad bae nu diurusan roh mah teu pati diurusan paeh jasad nu ku urang diurus teh dikubur roh nu kurang pati diurus menghadap sang Khalik sang pencipta awak madahareun cacing bilatung roh urang horeng keur digejeg-gejeg teu bisa nembus ti langit ka hiji ka langit ka dua ka langit ka tilu rugi amat mantap wayahna urang urusan roh urang mimiti keur gering meureun roh teh supaya rada sehat coba bare bodrek urang bare frokol masih keneh bae impus pusur masih keneh bae kritis babil mah tu jantung rusak paru-paru rusak darah tinggi aya kencing manis aya termasuk diabetes aya geus ulah diobatan ya mah ulah diobatan ya mah malingan geura ngagali kuburan langsung roh kayak gitu Taya urang obatan coba roh urang supaya caag cager lalu geus cager gagah memantak urang teu wani hudang ti penting salat eta gering rohna
gring rohna teu wanian maca Quran sajuz-juz acan sapoe gring teu bisa maca sholawat can nonton TV gagah tapi mun pake maca sholawat bae aju bae geuring tuduh teu saimbang kesehatan ruh jeung kesehatan jasad tuh mentak urang maulidan nginget-nginget nu dipika iman ku urang super sehat zahir jeung batin supaya kasorot cahaya junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam urang supaya kasorot Kangjeng mah teu mau ningali mana cak Kangjeng ningali Kangjeng teu mau begitu ditinggali keur ngaraji cekana tuh nu di majelis di imah anu ngadempet sosi pondok terus nu di tanggal ambon kadele ku Kangjeng tungku nu ngacai macam-macam geus terserah urang isin teu mun urang keur kieu aju aya Kangjeng saeukeun Kangjeng aya tah eta ya Allah ya Rabbi belah dieuna deui urang ni eling manusia anu bisa ninggalkeun rereged dunia makhluk nafsu jeung syaitan ari Nabi langsung diciptakeun murni teu bisa dikasab emang geus diciptakeun kitu bae ku Gusti tandingna nah ya manusia biasa tapi bisa ngabersihan wali ngaranna dibere nabi dibere mukjizat lamun wali diberi karomah aya deui belah handapna para sholihin ulama-ulama anu bisa ikhlas ialah diberi ma'unah aya deui di handapna deui jelema tilak salat bauna panjang gelang bacing cina gulede bisa tebak-tebak penggandaan uang bisa walah bisa naluh segala eta mah istidraj sihir beda sing hade milih urang sing bentak mata hati urang besi salah nah iya urang ngaji maksudna ndek nyegerkeun ruhani supaya ruhani urang wauh kanu nyieuna sebab ku ari loba nu teu wauh kanu nyieuna Allah nu nyieun nyembahna lain ka Allah ka patung Allah nu nyieuna lain ka Allah mi pangeranana nyembahna endahan ka kayu Allah nu nyiptakeun nu dibangga-bangga lain Allah endahan dunia nu dibangga-bangga teh endahan makhluk pangkat jabatan padahal nu kudu dibangga-banggakeun ku urang dimumule Sang Maha Pencipta aya gunung nang Allah atuh Allah na banggakeun aya laut ciptaan Allah na bae atuh kurang agungkeun aya daratan nang Allah na nu ku urang kudu diagungkeun lain ciptaan-ciptaanana bisakeun coba urang ngagungkeun Allah karak mulai bentar ke kadituna daek ngalaksanakeun parentahna
ngajauhan larangan deuk kumaha bisa nerapna parentah Allah ngajauhan larangan Allah ngaji daga tilawah mal bisa osok cenah kula ngaji tapi di Kiai Golkar wah brengsek moal sebab ngabohong Kiai kos kitu mah ngabohong ieu mah lain cenah lain Golkar PDI mimbabi komo mimbabi komo ieu cenah ieu mah PKB sambi bae ge sampai wawon waduh geus bal beres kepentingan ya Rasulullah salam
Tamcing kutang lagi ti lupa